Darengkeun ku sia goblok tah. Ayeuna aya di wae eta aduh kumaha ye euy aing mah sebagai pamimpin teh karelo goblok aya deui kabar eta ti Garut euy gara-gara videokeun miralkeun Rana 5 anak aduh aing mah eta kalakuan Pak RW sareng Pak Kades kumaha Bapak ieu teh nya aduh apaan sia teh goblok sebagai pimpinan atuh ulah kitu ka masyarakat nu leutik teh goblok eta teh aya alusna goblok divideokeun kitu eta teh meureun wajib dibantu goblok kas katingali ku aing tah goblok imana ge anu Rana teh goblok kuduna mah beunang bantuan ti pamarintah gitu ieu mah lain ka Para Romel we sia mah jadi pimpinan teh goblok aing mah cing baraleg sia mah tara ngararopi meureun goblok teh aya alusna eta divideokeun rakyat leutik teh anu perlu dibantu teh tah kadeuleun ku pemerintah tinggi meureun nya ulah kitu hade Pak RW Pak Kades nya urang Garut pokoknya mah jaga lingkungan atuh sebagai pemimpin teh ame dihargaan ku masyarakat nu laleutik sakitu teh aing mah cing baraleg goblok digarawe teh lah